Penjelasan part 2. Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Buruj ayat hiji ieu sumpah ku langit. Saur Allah was samai demi naon? Demi langit, berarti Allah sumpah ku naon? Ku langit. Nandakeun bahwa langit teh adalah salah satu makhluk Allah dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala nu perlu jeung patut ditapakuri ku urang. Tinggal di langit tapakuraneun, pikiraneun. Bari saur Allah, langit nu dipake sumpah ku Allah di dieu bukan hanya sekedar langit. Saur Allah datil buruj, langit anu ngagaduhan zodiak, atanapi langit anu ngagaduhan rasi bintang. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang rasi bintang. Anu mana ieu rasi bintang teh sadayana aya 14. Langit teh ngagaduhan rasi bintang sadayana aya 14, aya 12. Penjelasan lebih detail aya dina surat Al-Furqan. Naon ari buruj? Nya buruj teh rasi bintang anu jumlahna 12. Anu mana ieu rasi bintang teh al-buruj teh adalah sohibatut turuk wal manajil. Ieu rasi bintang atawa buruj adalah sebagai turuk, jalan, jeung manajil, sebagai tempat singgah alati tusiru pihal kawakibus sab'ah. Anu mana dina ieu buruj nu 12 osok berjalan bintang-bintang anu 7. Nah, nya. Jadi naon? Dina buruj dina rasi bintang anu 12, ieu rasi bintang anu 12 sebagai manajil, tempat singgah jeung tempat berjalan bintang anu 7. Kunaon ieu anu 12 rasi bintang disebut buruj? Liduhuriha, sabab ieu bintang anu 12 dohir. Buruj teh hartina teh naon? Dohir, jelas. Sabab ari buruj teh kenging nyandak tina adohir. Adohir teh jelas. Berarti buruj teh adalah bintang anu jumlahna 12 bari jelas katingalina teh pikeun anu apaleun mah. Angger aya nu teu apaleun mah moal naon? Moal bisa nempo secara jelas. Nah, tuluy we kata al-buruj teh dipakai secara hakikat dina rasi bintang anu jumlahna 12. Mana wae bintang al-buruj atawa rasi bintang anu 12 al-buruj teh mana wae? Hiji Hamal, Aries. Naon cenah hiji? Hamal, Aries. 2 Saur atanapi Taurus. 3 Jauja, Gemini. 4 Sarton, Cancer. 5 Sumbulah, Virgo. 6 Mizan, Libra. 7 Akrob, Scorpio. 8 Kus, Sagittarius. 9 Jadi atau Judai, Capricorn.